nyeri teuing ieu hate ditamelarkeun bener teh nya bener deh ini tiris sih ini geus hujan meureun tadi ya mana musim kos kieu kudu jare puasa mana nya coba si abah aya kene meureun teh kos kieu hirup urang tapi ulah kos kitu karunya si abah di ditu kan ya urang doang ngomong-ngomong kamarana barudaknya sarep piung-piung wae tadi areueuh kamarana apa di jero sugan coba urang jelengna teh di dieu geuning si Ujang teh kucing wae nyelekeun naon atuh ih keluar tuh kan itu arulin batur arulin cicing bae di imah males mah pusing mama nyelena keluar dari arulin kah ngelawan ka mak ngelawan mak tuh mana keluar itu ulin teman tuh geul budak teh ye benang kembang berem nu barerem pusing di imah teh dicarekan wae ieu tuh si orek kadut. Ieu mah urang gawean mah. Orek kadut. Gandeng itu pemane urang tuh pusing ya. Ka ditu lah abis yang cabok. sombong amat mana orek kadut tong mila teuing ditangkap hansip moal katingali atuh pan poek Awas pemane nya. Dang, tong teh mamang sani yuk. Ayo geus jadi taraulin. Itu Mang sani mah. Heeh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man. Basi mamane duduk ka meja. Apa nya, Man? Dinding. Karena, Man. Karena ieu sia hareudang, tadi barang balik ngalihui. Kan singkeun teu maju, tulang di mana toten. Biasa aja geus sekolah mah kan arek. Basi mamane sumpel keselok ge karaknya ho. Hapura mang Ada orang balik dia. Ya ampun kalian arek naon? Arek naon? Basi beta budak teh. Astagfirullah. kembang berem geulak. Orek kadut. Gandeng tuh pemane. Indit lah besingan ku aing cabok yo. Sombong amat sih. Orek kadut. Ulah nya teuing ditewak pahansip ke. Mau ka jeuleuh pan mana mah hideuk.